hari itu mau kebon. Ulah kabawakeun urang dieu mah kitu teh. Ulah tuh. Naon sababna sabab eta teh bakal ngaruksak noman muda. Eta generasi penerus bakal ruksak kok gitu mah. Mora-mora budak mora teh aya bakal rusak nu kitu sabab naon penjajah mah ngalana menta budak morana. Sabab nonoman teh nyaeta tulang tonggong negara. Eta ulah benteng utama negara. Itu siapa terompet tuh? Sama tuh terompet tuh. Si Juang itu. Ada si Juang mau terompet batu. Weh. Hidup, hidup. Aya bahan ketos aing. Berbagas mengo ada tadi. Ngucu. Anjing. Kamu lihat Sete. Kagaya teuing sete. wani sakitu mah. Oh. Genah pada rasa-rasa. Oh. Hanut. Oh God. Oh. Oh God. Anjing deh. Ai kana ceuli mah deui nyeri euy. Nah, lu bukan dinya, ari kadinya kumaha? Ai ka si oding mah cicing Eta pasti dah enak. Si Oding. Ampun, kemana karep wae. Ngalet ngengkei ngabandal ngemat-ngemat nyatang pinang sedan tentam tambah hangkut putah. Ayo, buka dulu. Prabuka. Orang udah Teng datang ka dieu. Punten. Mangga. Saha di luar? Abdi sahat di jero. Sama teh buah gelo. Baru ebel dia. Ayang kawin Pak, ayang engke heula sia teh. Aya saya mah tuh. Punten abdi bade tatamu. Mangga. Datang nerat tangga teman. Datang nerat tangga teman ewuh panggunganana. Dene era ingkang samia mandeg satengahing marga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ece. Nah meni nyebat Ece bapak teh nembe ge 17 tahun abdi teh. Gusti 17 tahun nepi ka hambur kitu beungeutna. Boros. Boros budak teh. Ketepuguh potongan. Wilujeng tepang Nyai nuhun Ibu nuhun. Leuh. Parunten kasadayana. Punten sadayana. Nya
baheula atuh alah naon Kang nepi ka cahayaan kieu nu diikat cahayaan bayar gitu. tipe neneng pisan cahaya jeung aya karang dina gadona Wilujeng tepang neng sami-sami punten kapengkeran aa ieu punten kapengkeran mai tengah jawab sombong jawab geuleuh ai ka bapak ai mah nah mau bawa ke batur atuh pangapunten bapak mangga nyai nu ti mana sareng saha jenengan bade maksad naon nyai ka dieu teh sobi kanikna beuk abdi bade tumaros ka urang dieu ngan sata acan tumaros kenalkeun nami abdi saha nami abdi Gabriel Anjir, tanggaran Gabriel. kitu eta Ai bebeungetan jiga nogasin sia mah. Tong tarik teuing bisi kadenge. geus kene nogasin atuh Gabriel abdi namina Gabriel. Pondokna Gabriel, ari panjangna Gabriel. Jahe nyiduhan jelema teh. Abdi bade tumaros ka urang dieu dupi anu bupina bapa sama teh ieu leres sumuhun ieu rompok jisim abdi teh dupi salira jisim abdi semar mah oh salira leres tak ieu pun bojo kakasina Dewi Setyaragen Wilujeng tepang nyai alah meni geulis mama geulis atuh naon nyai abdi teh kieu bapa abdi teh kaiimpikeun ku hiji lalaki da cenah mah bapa teh anu sok bisa ngubaran kana hate abdi teh gering nangtung ngalang layung berang tega kana dahar peuting tega kana sare leuwih waas lamun lumpat ka tempat sare ngan guguling anu digugulung dipake tilam kaeling dina impian penakna ngan diantos-antos nepi ka lila teu sumping-sumping kakesa abdi leres tah nya abdi dongkap ka dieu teh etang-etang bade ngalamar da biasa nama pamagat ka istri ngalamar teh ieu wios ieu mah istri ka pamagat ting mah laksana we kauntun tipungna kasaha ning bogoh teh saha bogoh teh wa teh kahiji lalaki urang mana urang dieu saha atuh neng isim da kaputra bapa bogoh teh kapun anak mohon da aya 3 anak abdi teh alah pamagat tol nudingkeun ka aing we deuleu sieun kudu kitu mah tuh ahnya ge aing goreng patut teh hayang boga pamajikan kitu buntelan gue selera pa hayang nginit abi hayang kawin cicing seteh keula semar sia si hidung sia saha atuh kapalai teh isin disebatkeun mah harewoskeun we ka cicing abdi ciri-cirina we atuh ciri-cirina we heula saha anu diikat anu aya karangna kado lakarang bawa manisna tuh ciri-cirina we ciri-cirina penek cirina teh penek anu beheungan nek leh aduh beungeutna beureum karangan agak deh aya karang dina gado moal teu salah eta tipe abdi pisan mau balik goblok ini aing ke heula sia teh setan ke heula can beres kadang-kadang masa apal kieu tuh boa-boa sia korban didinya meureun basa harita ngociak di kebon bawang goblok sia kumaha kada poe sia tanggung jawab pisan kacepot sumuhun alah alhamdulillah hirobil alamin naon akang salamat aing iya kawin kayaknya kawin setan
Sudi teuing si teh. Sesepakan lumayan. Alah hayangnya oh bentuk anakna we kalau jeung kieu. Jeung bapak sareng. Jadi bogoh teh kebun anak cepot. Moho. Ih, mangga atuh. Ridho kolot mah malah pun anak oge hayang kawin. Urang kawinkeun we ku jisim abdi. Heuh. Kalakuan teh sia hideung. Ari kalau gitu di jurung-jurung geura. Aya kanu kitu patuh di jurung-jurung aing deh. Jang bogoheun karunya. Ah, Karunya kieu. ari abdi teh bogoh kudu kumaha? Pemaksa gitu. Engke ge nuturkeun. Turkeun kayak gitu. Sok nih kalinya. Si goblok. Abdi teh bogoh cinta mati demi Allah. Cinta pertama ongkoh. Cinta pertama dan terakhir. Neng, ulan, aa teh gaduh kabogoh. Mual tiasa ka Neng, ya? Jeung teu bogoh aa teh ka Neng. Oke orang PDKT ulah PDKT. Kate boleh. Sabab akang teh geus boga kabogoh. Boga kabogoh. Akang mah moal dua cinta. Tara pada abdi tara dua cinta. Kawin ku ilaing. Ulah sia. Kawin ku bapak. Aing geus boga emak ilaing. Ulah. Jadi aing Nek nyalu kalau gitu. balik aing dek neangan Dewi Larasari ah. Kakak ini si kunyuk. Woi. Balik aing balik ah. Kumaha atuh bapak ditampik abdi. Akang sering jeung enak itu tuh. Atuh kapun anak we nu kadua beuki ka laki kuring mah. Balat tibatan aing kawin nu kieu keun bae aing ah. Balas sioman eta mah tuh. Nyai bogo sok tuturkeun bapak ridho ka nyai mah ih nu matak teh itung-itung ku bapak ari ieu teh abdi dawala rayina cepot alah ayi dawala kumaha atuh ai kasenangna cepot teh naon tai ucing jadi urang ngaran tai ucing ai rokor kasenangna naon sriwedari si eta mah ngantara meuli hungkul ngan mental si eta mah keun bae dipang meulikeun ku Gabriel antosin Gabriel dong Pak tong dieureyan kitu Pak heuh eta jodoh si cepot teh jodoh ti mana si cepot teh yang Kalalasari Dibere eta. Palakat dibere eta jauh mula melu jauh tanah ka langit tuturkeun lan tuturkeun tong dijauhan aki-aki teh karunya tuturkeun wilaing karunya teuing leuh nanaonan kakang sama teu nepi ka kitu teu nyaah ka anak dewek teh nyaah dilempengkeun jodohna teh ka eta tibatan ka anakna si Togog mending ka si Gabriel geulis ongko nya geulis kumaha sakitu jiga batako mama Bagara geulis pokona bapak samar kitu teh nyaah ka si cepot inti nama eta moal aya deui anu bakal bela ka anakna lintang ti bapana tinggalikeun mama cicing we di dieu bapak rek nuturkeun barudak ti kajauhan nya tuh mudah-mudahan cing hasilnya pak Bapak aing dah. Kakak rek jongklok. Eukeur mah eukeur aing teh keuraheut hate teh hayang panggih jeung Larasari der disampakeun bonteng. Geuleuh aing dah. Timun suri.
cepot Kau udah. abdi teh bogoh neng mah teu bogoh daunona daun syaga katuruban daun eurih teu ayeuna sugan jaga sugan aya milik abdi mending ayeuna mitong neuk kitu ning geuleuh teh goblok sia Kalau tuh saya tuh. mending nyeri hate kuring kunaon ditampik kusaha ku cepot bae rokok teu tanya atuh beli rokok heula atuh kumaha daerah nepikeunana saweos ku kuring we da kuring mah bela ka aceuk atuh saha deui siap jadi panglayar lah pokona mah ngan meureun da ai ngamahugit teu gampang atuh aceuk kumaha hapan mun ka kuring ka kakak cepot teh aya nu salam di awewe malah nitipkeun ieu rokok Sriwedari Hari babawaan. hari babawaan mapan mah hese kitu sabaraha cukup 500.000 mah nya atuh mangga atuh tatu aji diekeun Aing cicing pokona mah kumaha kuring we nyaho jadi we usaha. mudah-mudahan ada wala bogoh pisan ka cepot teh ada kilo gaing ada kilo kakak we itu si Gabriel karunya duri teuing goblok sok we ku sia hanca lain masalah hancana karunya udah barang ke jadi hanca aka butuh duit teu naon makanya ngomongkeun kitu heuleuh makanya butuh duit ka aing dek nyinjem sia lain dek merek kuring mah baraha euy Aduh. 20.000 bisa si Gabriel cenah nitip yang AA Takut diterima deh. ya baik mereka mah naon tarima we tuh itu embung sudah teuing hese pisan geus we kumaha maneh we tuh Batin gede batin aja. tos meser rokokna tegablek duit aingna nada tos nitipkeun ka adawala beraha 500.000 500 goblok di setan Batin gede. kaino 20.000 di setan deh bu nepi ka kitu eta gede keneh uang dengar gini abdi teh bogoh Sudi cek dewek embung cicing temu bilun ka aing tong maksa baca tukang gambar ganeng ganeng sia bobe Tutur wae ka aing teh deui damang sia goblok temen geuleyan ku aing tong kasar ada sia mimitina Lemesan. awewe mah ulah kasar tong kitu kawe mah udah kadak wae bae teh teh aing ke sia tah kageuleuheun teuing si goblok deh astagfirullahaladzim aing nepi ka kieu halah meuni hareudang kieu hayang dibelai beunang tuh hayang dibelai lalu duh meuni ararat teu acuk teh aracuk ateu aduh nepi ka kieu
teka bita goblok sia teh kumaha ge Ikut ka di asong-asong tubuh. nepi kaki teu talancek aing Wah, Bah Cece ngawulan. kaduhung teh nyokot HP aing saera aing olah pupukana mah mulus geningnya eta si Gabriel ka aing tutur hayo ngagoda we ka aing udah bogoh ngerakeun pisan we jang rek ini teh aing nya sok atuh kainya ini mah bari ka dinya teh ka sedekah bumi di Cikanang Kertasari Banjarharjo ngalujengkeun ka urang dieu nya apukah bapak kubu miwah dirojongku rokok Sriwedari PT Gudang Garam Sriwedari bagja mudah-mudahan urang dieu peranjang Yuswa arageung milikna amin lancareun apa usahanana nya amin atuh rokok Sriwedari cing tetap jaya sing teras diminati oleh masyarakat urang Sunda orang Indonesia amin ya robbal alamin luar biasa Kang Disoyo Aji ayahnya PWG Cayu Maja Kuning ayah iya beres ya tang-tang kaul orang dieu euy naik naon akar kaul naon mangpalerkeun ieu naon kainget wae hate ieu bener kudu ku hiburan sugana tuh gandeng sia tingang ku aing toronton utur-utur wae tuh memilu wae tronton si teh Bisa wewena. nyusul wae asa kikeun usaha teh sia Aji sa wewena ngiring. lain kaul deuleu euy kaul naon Kang ka urang dieu jaipongan segedeung mah nya tuh sok disalib wae menurut lagu ya pamunut lagu ti Pasinga Wijaya wah teu beres tuh anu tadi bumina di tempatan kurang sadayanya ditujukeun ka Payayan Jakarta laguna teh Kembang Bolet alah kitu dah sok kayaknya segong ewang jeung sidawala kubu perlu sok kayaknya prung Kembang Bolet kayaknya Kembang Bolet kayaknya Baby ball. Kembang Bolet saloyo gara-garanya Pasinga Wijaya wisaku alah damang dawa damang dawa tekuk telu wong moyeng daya negemoyu yen wong sulma gone melu kembang balik mas wis aku tambah dawa tekuk ketelu wong moyeng daya gemuyu yen wong sakulane melu wane melu ampun balik mas yen wong sulmaya wong sakulane melu wong sulmaya gane melu adik jagan Kembang Bolet mas wisaku nambah dawa tekuk wonge muye goyang gemuyu bapak jajari yen wang sulma kulane
tegukeun ora turu ora dewurus yen mas yen balik mah ora kemau kembang bolet mas wis sabar tangkalan nama tangkalna arey-areyan ulah elek kamas gerakeun yen langsung kembang bolet kamas terasa yen ada yen wang sumak klane melu ayayan Jakarta deh yen wang sumak klane melu kemabolet naon ieu teh naon ngahareuyan ka bogoh ece sia membelakeun apa ngabelakeun sabar aji goblok teh halah ayo mang melakeun le mun ketemu kata-kata hungkul bakil tuh tenang sanajan batur ngelelewe ka neng manyaah gandeng setan gandeng sia teh donat aing mah teu bogoh sakali dileuleyan ku aing hilaing neutreu keneh kadua kali kitu katilu mah dikasaran ku aing ulah kitu kawat cicing sia nepi kakieu nasib abdi nepi ka nyeri ulu nepi ka teh sedih kieu aing teu sedih teu sugan ka sentuh seutik teu demi Allah aing baru rek sedih meureunna karunya si pege eta cik awet ting metong kitu ya ciri we geuleuhna teh eta mah tuh nyingka sia bau sungut sanajan sungut bau tapi hate mah bersih bersih atuh salira mah lah bersih dah sia mah make soklin meureun cepot dawala kalah naon tinggal aya dunungan ka dieu aya dunungan tuh lu nah juragan Arjuna ka dieu nya saha da ieu dawala juragan Arjuna tuh lamun dek bogoh ka itu kasep ungu beunghar ungkuh eta abdi mah resep nu kasep mah bogohna jeung nu kasep deui biasana abdi mah neangan nu goreng patut kan treukan tuh nya saperti aa ganteng cek abdi mah cek aing mah sia mah goreng abdi mah ngepen ka aheu aing mah henteu kablak-blakan nuhun aing ngepen ka aing mah ngan lamun sia neutreu ka aing dituar ku aing dituar teh nyika mung sama dunungan ulah kaget cepot gan datang nerat tengah teman datang nerat tengah teman ewu pakulingan rana nyanggakeun si Bapak ngabaktos ngonyuk juragan pangaulaan diterima sanaos ti abdi ge kulan diterima abdi oge nyanggakeun sembah bangga baktos ka calon dunungan calon Heuh aing sia nyingka goblok nyingka ngerakeun aing sia teh newo-newo hari penunungan sia keun bae atuh keun bae keun bae da wala sia saha eta teh pot nu gelo eta gelo ceragil abdi teh calon istrina aka cepot gandeng bebalat alah nepi ka dipetnel bewen abdi di bedol geuleuh aing sia keur baca pleh teu di bedol eta teh kabogoh maneh cepot demi Allah henteu agan
Satuju pisan kaula. Wah, mau balik. Oh balik Tenang. Ipekah mah dibere ku kaula. beres Hayang sabaraha. Rek ku peralatan nguseup atau naon? modalan Demi Allah agan teu bogoh ieu mah. Anar-anar jeung anar-anar bogoheun ka abdi ngan abdi mah teu. Atukeun bae tibatana lagasan wae maneh. Alim. Kajin ngajomblo ya abdi mah. Agan bade ka mana gan? Kaula teh nyeta bade nyamper maneh po. Kaula teh maksud teh dek init nyatana ka Tegal Arum Karang Pecanen. Luh Arum gieu bade naon? Cenah cek beja togok tejo mantri keur ngayakeun saembara anu ngaranna teh Dewi Lelasari. Les beja dimenang dipercaya yen Dewi Lelasari teh geulis kawanti-wanti endah kabina-bina kaula teh katarik kata jika peti-pati kapentang Asmaragala ku kagelisanana eta putri Dewi Lelasari. Anjir naon Kang saingan gede saingan berat saingan berat menang sagala-galana alhamdulillah setan atau dicangkok cek waing halah beki jauh we karena kahayang si cepot ya dunungan di PK hayang tak kukituna pot wayana minta baturan kumane cenah bejana maneta dulurna kunaon make jeung sedih lamun kaula hasil Dewi Lelasari rek bareng jeung kaula resepsina hayu mangga maneh jeung sangaran teh Abdi Gabriel ngaran ka jauh saha Gabriel sering gelanya tong seuri agan Deh tak keur mah beungeut goreng patut ngaranna amni ngota pisan Gabriel. Aduh ampun. jauh-jauh jeung Buayana pot. Ya agan mangga. Ayo. Urang pada orang ini pot. Aya bagja terdaulat yang aing saingan berat Kang saingan berat tapi ka kieu. udah menang sagala-galana jeung dunungan mah Mending jeung abdi nu puguh. Sudi goblok sudi. Sia teh kawin kena gelodog hayu cepot saya agan mangga. Cek ulan kumaha da kieu dia bade nuturkeun ingkang caroge we tuturkeun we ka eta teh bogo bener asli sanajan bari jeung dihina dicaci dimaki oge da cinta mah teu bisa pegah mau bisa lepas ka cinta mah oh kitu muhun geus nyaah ai bogohna mah bisa laas ai nyaah mangait manjang sanajan buaya darat oge nya kitu muhun gane goblok oi tadi pemalan atuh antosan abdi karunya eta nu bogoheun ka Cicepot tutuluyan we ngingi celik geuleuh kitu kaayaanana Asraji ngadawala kairing Arjuna kairing Gabriel maksad bade ngajug-jug ka Karang Pecanen Tegal Arum nanging kasampak parantos suwung kaayaanana atuh dituduh-tuduhkeun ku jalma anu aya dirinya yen saembara dipindahkeun kan satengahing Megantara gitu kaayaanana malih di satengahing Megantara Arjuna Asraji ngadawala parantos milarian jalan sangkan tiasa mancat ka Gekanawiyati dikeresakeun tiasa dugi ka Megantara sedengkeun patanang dinten anu katilu dina waktos ayeuna kaayaan ti Megantara lintang ti Brahma anu taacan ka kenging undia
sedengkeun Arjuna oge parantos ngiringan nyata jadi patana Brahma tandang makalangan di tengah alun-alun. Hei para dewa, rojong aing sangkan bisa ngelehkeun nyata si Jakarta Milu. Iya, hidup Bramedo. Selera kedadi api Patek kadangan mulia Takut pegang kudana Tapi kedak ke batu gongo kaulah hebat Hayangnya Hosya aing Brahma Dewa Sedeng anu bakal bisa ngelehkeun sampean hei Jakarta Milu. Kempelan seni Sunda nyalakeun derapanana nutang tesarapatna pamugi sapundana eta lumayan hatur lumayan sangkana jantan kasayang seni nu jadi ati kang ngaragetkeun duduran sarigi kudu jangarati sareng kagerang capiti sameme prakati hati-hati nu goreng beralu singkiran Kuskin yang keramunan bongan sok ngumper kehayaan ayun-ayunan nina sisi Jampari
Tandang Denira Makalangan Tandang Batara Brahma Denira Kasoran Yuda Ya Kasoran Yuda Adria hidup Brahma hidup Brahma hidup ya sudah ya kabeh dewa beye Batara Sambu Wisnu Yamatipati Bayu eleh kawe ngalawan si Ilung ye aing anu bakal jadi salakina Dewi Lalasari. Duh, etak lah. Dina biaya aing 1 triliun geus cukupkeun. Jeung teh bengekna kebersihan teh bengekna. Lah. Geus dibikeun ka anu jadi pimitohan kaula nya meta Mang Togok. Ya, yakin bakal hasil onai. Ya, yuk. Tandang jeung aing bangsa. Aing di sisi kalang we leueuy. Nya pasti ku nonton ya. Nonton we geuning eta bayana ge anyir. Miliaran ke triliunan. Triliun lho. Makahon. Duit di mana aing leuh? Makahon ka cita-cita kitu mah tuh. Bati we aing. Nya pasti atuh. Kemana tuh dia? Nepi ka kituna leuh Gusti nu aku. La ilaha illallah. Aya wae milu atuh. Eta si ublag nepi ka kitu. Pagi-pagi jadi kena ojek goblok sih teh. Eta si bot. Tuh, deuleu tuh. Kau kitu. Dina papanggungan gelisnya tuh. Mana? Tuh, deuleu. Cahayaan tah beungeut teh kudu jiga kitu sih teh. Sing racun. Sing racun. Naon nu kitu mah geulis beungeut. Nu penting mah geulis hate. We penting mah hate. Sing mah. Yeuh, dengekeun. Nikan. Lamun hate kudu hade ai beungeut jiga bala-bala mah aing teh bogoh goblok kitu. Tiga bala-bala beungeut tuh. Geulis keneh abdi. Sia mah. Nyingka nyingka. Bogoh ka aduh ampun aing. Tong newo-newo atuh ngagokan gitu. Nyingka nya. Nyingka. Mung bogoh aduh. Kadu teu moal linggis aing. Tinggal ge nya mun aya linggis mah. Takat ku aing beungna ku aing. Sudi goblok ah. Nepi ka kitu eta si Gabriel ka aing. Gusti nu agung. Nasiban ka kitu Kang tuh. Heeh. Udah kumaha meureunna saingan Gusti nepi ka kieu Laila Syari. Saingan yang dulu. Goblok. Ni reuwas kan aing tuyul. Hanya. Napa Pak jadi cek aing itu si Gabriel kawin. Jodoh. Kalau teman Eta teh jodoh kanya dewek. Hanca we ku Bapak Hanca. Opi kaitu opi. kakanita. Sia mah. Ka bapak kakanita kitu tuh. Itu tuh awe itu bogoh mah abdi mah ulah eta mah ulah. Juga cangkang. Ya. Sudi aing mah. Juga caruluk tuh. Pokona mah hayang kawin ka Lasari. Si edan nepi ka kitu kayana deui. Kayaan Jakarta Milung ngoko begalan pati sareng Dewa Brahma. Dewa Brahma ngaluarkeun kasaktian seuneu nu kaluarna muntap-muntap nanging Jakarta Milung cicing kayaanana teu teurak kitu. Jakarta Milung kayaanana atuh ku kituna nu majeng pamilon nyatana Arjuna. Inggih.
pelayan oko begalan pati serang Jakarta Melu. Iya hidup Arjuna hidup. Motor Jakarta Melu maju buat Melayang buat ya rasa sia lumayan wah ya awan wah ngagoler jok sia wah oh ya ya hidup ya jauh-jauh di siapa tak keok sekedong ngadon ngagoler eta kan baru karena kumaha sia jahanam hah udah sia Allah wani kene wantun mayar di 1 triliun sia bu lebih ka kitu kan diduitkeun kieu kembali balik we hei candu dah sia lajeng ieu togok teh cuma teh nganggem ajikeun Trasewu tinggi kaseret ku tenaga angin Arjuna langsung kaya tetok ka dieu ya naon maksudna ya aing lain mata pedak goblok barukan teu apa barukan naon lain barukan teu apa lain barukan naon ama cicing barukan teh nyaho kieu wujud batur dipapake sia nimpulkeun fitnah ka batur ulah make anu korban mah tinggal si Arjuna jadi korban mah sangat hah maksud anjeun naon cobi saha tak pindah deui wujud sia pindah deui kaula Arjuna rek dipindahkeun moal atau dipaksa ku aing aduh motong aduh sia lajeng ieu Arjuna ngakipekeun diri horeng simana horeng nyatana Batra Indra manahna dewa woi Indra geuning euy Indra geuning euy Indra euy Jadi sia Indra Kinoy goblok dewa rek mitnah ka manusia setan Indra geuning tuh kitu peta pangagung karahayat teh goblok ya syok bisa dapat deui syok bisa dapat deui syok saha tah lah naon duh saha cing harare kumaha lah euy hayang aing euy nya pasti ri ka Kabogo duit di mana ya oh triliunan kitu ya sugan we tukang mang mah bisa gandeng goblok gandeng setan ih ini kasih ini dah lah naon baturan aing euy ka mana teu ka hareup Assalamualaikum Deuh Waalaikumsalam saha eta saha tah abdi mang saha abdi cepot oh ceot ceot teu saha sareng abdi mang udawolu sudah welu nyebut teh ka sia teh da welu long naon si cepot ka dieu sumput-sumputkeun opieun tuh dan si kade sia mun ngecok eueuh duitna kitu nya ulah dibari ngeclok tong aku dulur ka jelema sasarama ulah ka zaman sarama bejakeun we eueuh duit cash opieun ampikeun heula apikeun opieun teh bisi bae aku manehna geus mah teu beak sia teh bang atukeun bae ama ih jangan munabeuh ari naon bubuk rangina ngasongkeun punten mang sok kade Blatan nerat tangga teman Datan nerat tangga teman ewu pakulingan rana Dene ya samiarana
pakulingan rana ulah ilaing pot geus gede deui karena di dieu euy kelalajo mah nonton we tadi lalajo muhun hampura pot lamun deuk punya minjem beak duitna demi Allah pot teu boga duit cash demi Allah kana kebonkeun kebon jeung sanes mang ieu mah sanes bade nambut oleh dikinjem sanes naon atuh barang pentas lah era ngomongna aing euy sok we dasar biwiran wah biwiran atuh era dieu sok we Kang Wilujeng tepang Kang lung saya lung nuhun lung damang lung jae kumaha mulihna sehat lung si bapak mana teh ka dieu ngaleungit tadi tidur ka mana rek naon euy ya naon da perlu naon abdi teh mang hayang kawin ieu teh mang hah hayang nikah hayang kawin muhun alus alus cing-cining mana teh normal hayang kawin oge tuh normal hayang kawin mah kudu kawin euy ka bangsa naon euy siluman ka bangsa naon man sanes mah bangsa naon masya teh abdi teh bade gegelis panon ieu mah naon bade waleh we ka salira teh da abdi teh moal kana tebih nikah teh moal hatuluy ame katingal kitu sae henteuna aya jeung nu caket mah nya kasaha saha tadis abdi teh hoyong nikah teh nya ka tuang putri Dewi Lelasari saha saha tuang putri Dewi Lelasari ka ngejerawok kitu tuh bari malohok disengserikeun tuh lo ama teunteung da si goblok teunteung teu nalipos si goblok duit wae si goblok da nepi kaki yo teu goblok kake nyosna teh tuh jadi pokoknya kuing muhun atuh hampura pot lamun can disembarakeun mah dikawinkeun ku aing nya da paros teh aya pamilon deui is loba keneh loba lain babat lain tanding dengan deui nu sempat jeung maneh layan geus era geus kudu balik kawin we ka si Gabriel kawin sudi goblok si Gabriel sia we kawin nah moal laksana moal bener cek bapak nah mending si Gabriel we kawin sudi sia we kawin ranjalahan kolot yang geus ka maneh we kudu deuleuh kitu tuh kumaha tuh mang moal bisa bari daftar atuh abdi sok daftar sok bisa ulah daftar naha sieun abdi mah kumaha cepote nah tiba heula adina kasaktian nama kaula mah bisa jago keneh tapi dina licikna cenah teh aku licikna sia teh lain kula naon unggal gelut teh unggal eleh we teu pernah menang da dilicikan wae leuheung aya pasiksa awak mah ieu pinu ku waduk saha abdi tiba heula da licik teh licik geus tiba heula si Kang Cepot mah jeung maing itu mah sabaraha mah abdi gaduh atas 20.000 ieu manuk gede sete goblok kaing ngaina naon teh ngaina naon pamere di Sidawala teh ge mah cewek 20.000 1 triliun right 1 triliun tuh atuh ngeclok we heula atuh 20.000 ayeuna orang tutut unggal dinten beakeun umur goblok atuh sete kaburu kiamat setan lu nepi ka kieu kumaha tuh mang teu bisa kawin ini aja anjir gagal tuh gagal teh ya Allah nepi ka kieu nasib nu leutik itu ari takdir milik maka Gusti nu agung nepi ka kieu-kieuna hayang kawin nepi ka dihesekeun ieu ya Allah sabar we tuh Gusti Nyai Lelasari hayang kawin akang teh barang asli jingga maksad bade kaluar ngadak-ngadak air ngagejlik kapal saku palikatuhuna
udah dek Aduh. Naon aya ngagejlik na saku aing ieu. Ngagenuk. doyong ngelumpang di ke kesendak kora Uluk naon cek ieu? mual singkat na kitu gieu Uang sebesar 1 triliun. Anjir. ahon Kang Ieu teh heueuh bener ieu teh. nyatu bener menyamber kumpul Iya, beres dulu. jadi kawin itu Mang, naon? Beres jadi ya? Jadi naon? Jadi kawin. Naon sih teh? Bade daftar abdi. Duit di mana? Aya atuh. we duit mah tuh Aya ayeuna jadi bos bawang abdi yeuh. apa ingat lagi jadi mas ruang mah teh Dah. Anjir 1 triliun. Jadinya iya kawin gelut lung alah ulah ama cicing goblok cicing iya kawin dah keheuna jok kawin gelut lah goblok nya gelut abi gelut kamanan acan kamanan beraha 10 miliar anjir 10 miliar oh silaka mau jadi teh aing kapur deui wae Gusti nu ngadak aya nu ngagejrik kana sakuasa jingga tageni mudah-mudahan we pitulung deuleu nya mudah-mudahan we orang ya Allah cek 10 miliar dulu beres Kang iya beres kawin gitu mah dah 10 miliar mana sih anjir oh iya kawin kebersihan astagfirullahaladzim sabaraha 20 miliar anjir cilaka kan boga segitu itu na di TK kadung teman di heula juga teh mah kitu kebersihan deh sugan mah naon tuh gejrik deui dulu cek jangan diperiksa tuh naon cek deui 500 miliar anjir tekakok dulu nya bener tuh iya beres seberapa teh 20 miliar kebersihan ya aya deui teu sugan aya deui duit naon-naon deui sok aya dina teu loba keneh jumlah jawa sabaraha 100 miliar iya tah 500 miliar anjir jeung naon-naon tah Omar sapakeun bala-bala tilu di ditu nya geus sapakeun babat alah eta kuloba duit naon kok nila kok oi pada binaon kok abang jeung dulurna oi lamun kieu mah bener aya nu nang kayunganan geus goblok dah aya nang kayunganan aya mah teu bubuyut lum ama wae dah dut lum alah ulah ama yesya tenang aya aing eta duit geus asup ai pokoknya mah iya beres jadi mangnya sok iya ilung alah cilaka cilaka ilung kita godok-godokan orang cekukan iya beres alah ama cilaka abo cece kumaha aing sia teh tausian tenang ayo tinggal deh nah gitu tuh naon ya nyingka sate sia kalakahare aya kawewe teh cicing aya gerbunga sia kesenang hati da wala naon saya beungar teu hayang beungar teu nya hayang penta duit aing aduh menta duit aing sabaraha menta di mana menta we sok sabaraha we atuh menta 100.000 alah 100.000 atuh lah agok gitu mah tuh 10 miliar sok aing
duit di mana Asia bos yo bos dog asin deh iya nok asin deh aing bos teh nu balik demi Allah aing sok meta ka aing minta sabaraha we kayaknya sabaraha sok 1 juta 10 we 10 miliar nya 10 miliar iya good gejlik Malah gejlik kunaon si pagek teh bagelo. gejlik keranan gejlik alah pancak aing gelo teuing sigana gejlik gejlik lain gejlik lu sia gejlik eta otak ke gede gejlik alah nanaon sia gejlik wah milik ulah aya lain milik saya gejlik hulu tasya ulah ilaha illallah poho aing poho da wala poho ulah naon jadi aing kawin teh nah aing pasabot dek ini dek daftar teh jangan gejlik geus ku aing 1 triliun dek ini nu balik demi Allah aing da aing ge aneh punya pasti ariku gitu aing keur sasara pisan urang teh trak kagok aing keur kitu geuning langsung aya pitulung bener tak kitu ka jelema soleh mah soleh di mana Jakarta kita tepikeun maneh mah heuceuk paribasana ieu mah jadi kumaha jadi aing kawin teh nu benar demi Allah saksian ayeuna aya itu si Gabriel kumaha hakan sia ngope keur maneh nu kitu pengen stok gitu sia teh menawe karep goblok Asra jingga lan Jakarta milung sereng seret cinadan banting pinantingan iya hedap cepot hedap iya elung bakal eleh elung ku aing Allah taning ieu mah tani aing lung sok licik mah cepot mah otak kulicikna si eta lain kuna naon aing mah heukumba heula eta leungeun sok anak diucingkeun heula nu cepot mah panyarina bleguk kitu teh heeh udah jeung ucing iya dar sok ilung tong padami wae euy woi ya tuhnya rancing euy si euy hai tuh hai pertahanan di luhur aing langsung dipedos ku aing jadi gitu we si anjing ge bo nepi ka kitu hilang sudah kehormatanku banyak pasti atuh iya gimana nanti ilung hai tuh ya hai tuh ya aduh goblok deh disodokeun ongkos nepi ka teu bisa dilarang gitu eta ngejat pisan iya percobaan saacan malam pertama ih amit hai tuh ya ayah haji luar biasa pika giliheunana teh si akang epoca hai tuh ya ye buru atuh mung geus capek atuh kali deui mah kagok meakeun yeuh mung ing mah sia mereka maksa gitu dulu heeh hai ya
iya si elong eleh euy elong eleh euy kela co eleh goblok sih teh Ah, geus ngagolan kedua perele tadi lagi tuh. waras makaning jati teu makaning waras ya cagelong wah licik euy licik euy licik euy Bukan anak euy. Tutis ya ampun teu kiat teu deui alah hayo ditangdayungan ku aing aduh ampun tengenah aing teh suti aplik-aplikan teh suka aprak-aprakan munggul apluk-aplukan aing boga minat tu jelema sangsara belangsak dan diperapan ku huud meureun disugar ku siapot mah teh suti aing Baru kunjung. sok long lawan long eleh ilaing tah bapakna turun sok aing moal nu kasieun ku aing dalam dunya Gaya kasih. diantai ku aing tong broning manusia dewa-dewa diantai ku aing Oh, eta. sok moal sieun aing domai anak Semar moal sieun aing Kasieun ku si eta. ratusan tahun tetepung jeung aing ayeuna aing geus kolot kieu wani lah Yang nyawa nepi ka mana? nepi ka mana sok paehan long teman long paehan long podaran long bapana turun ku aing kumaha si Semarna Semar Badrana yang ngajengrek di payudun itu bukti zaman lu anjir sok buktikan Naon? sok susumbar suaban kita sok buktikan ke aing wani ke aing teh ha Yo was gitu mah tuh. heureui kang ieu bener Sono kalancip ongko. sebenarnya mah sono abdi teh kakang teh naon sia teh hah lukutan tahun takaran winu bukit jadi bodas lukutan tahun ratusan tahun wani kayak lain kadewe so rek tepi ka mana sia hah tuh kang heuri tong abak-abakan wae kang nah di teh nanaonan sia teh kalakuan kitu peta ngagunuk-gunuk harta bana sagarupa harta bana ku sia numpuk oge mau dibawa bae da lintang ti aman nu hade Tuh, eta. kalakah kitu dege-dege ku aing teh ubudunya sia Kudunya pisan. kalakah seuri si kunyuk Patahan ka kasih. tong ambak-ambakan walas kala meula sagarupa oge moal aya haseup mun euseuneuh Ya pasti. aya cukang lantaran Aya cukang jasna. naon sababna nepi ka kitu kalakuan heula pancen ti Kang Jegrama Sang Hyang Tunggal naon urang Sang Hyang Ismaya salira abdi Sang Hyang Antaga si Manik Maya Patra Guru naon ha si Patra Guru mah mingpin tilu kalap triloka dewek nyaeta cicing di marcapada di jelema anu bener tah uing cicing di jelema anu jahat nyerkeun jelema jahat kana hukum bener heuh tah itu Kumaha tah? ayeuna ku uing dijadikeun saembara kabeneran si nyai pun anak teh keur gering ubarna teh kaitu burber kaitu ka dieu nah ku ayana loba anu datang ka dieu sugan we ku ayana itu bisa nyageurkeun ka pun anak kahiji kitu kaduana apa sidik ieu nagara ieu alam teh rusak geus karopok geus cueut ka magrib Geus ropok itu. nah rusak nanti kulantaran nyata ku pola-pola manusia sabab naon bencana alam masih kena letik tapi bencana akhlak Tah eta nu bahaya mah bencana akhlak. dicontohan ku para pamimpin ayeuna daftar boga duit 100 miliar duit di mana lamun lain duit negara mah manehna kampanye beak miliaran aya gaji ngan saeutik naon pangintenana naon kakawasan daya lamun kakang Semar gagugat ka kuring itu harta banda aya kene ngagunu kene tibatan ku manehna dihakan ku pribadi mending digunukeun ku uing lamun aya nu menta bikeun jang masyarakat sagarupa oge Nya itu. ayeuna tong boroning kitu dewa-dewa sing horeng dicontohan ku dewa-dewa arah hayat di dunia teh
Geuning dewa-dewa ge duit di mana gaji gan saeutik tapi boga triliunan. Di mana eta sih? Tik dewa-dewa. Nepotisme korupsi Kang. Tong ngoroning ka dewa-dewa geuning tuang putra ogek bedi Di modalan. modalan. Di mana? Goblok duit di mana si cepot 1 triliun? 2 triliun. Ya bener kan itu mah. Sok aku. Hodanya nyaah oge nyilakakeun. Nyilakakeun ku Nya Ahmad tuh. Ayeuna kuring geus bener ieu pancen akang bermisi leuk pancen teh. Ulah nah jadi aing nu eleh ieu teh. Nah, nu matak ulah nafsu teuing oge. Kalau kang ngaguna nafsu teh kitu tah. Wih teh tingali itu si Nyai gering. Eta teh watir eta. Gering si Nyai teh geus mimingguan geringna. Nu bener sia tingali gerakan tingali gerak. Tuh tingali Kang guling. Ingat sekarang kepongki. Nyai, ya amat Nyai, Nyai. Olah we lejak. Kumaha geuning Kang atuh tulungan uparan pun anak nepi ka kieu. Uparan Kang. Alot ya. Iya, hirup eleh. Si cepot menang euy. Hidup cepot hidup. Hidup cepot hidup. Iya, cepot kawin ke Kalasari euy. Atuh si goblok menang teh. Aing teh suka anak aing kawin si cepot. Naon sia? Henteu Kang, teu Kang. Henteu Kang. Kalasana teh jauh. Poho sieun aing bapakna. Malaya bapakna. Kumaha Kang nepi ka kieu Kang atuh tulungan Kang. Nepi ka kieu aduh Nyai tulungan akang, tulungan nepi ka kieu Nyai. Heueuh we letuh. Laras ulah gua. Nepi ka sepah kitu le. Yang? Iya kawin aing kawin. Iya menang aing euy. Lah naon? Iya odong-odong siapkeun. Iya. Ye bokap geuning. Pak Sumringah tuh. kawin Pak menang Pak debi ado Pak. Mana aja be? Yang tingali itu. Naon? Kawin ge ya. Gering. Kawin nu gering. Gering. Pias. Rek kawin nu gering eta teh. Sia rek ngawin nu gering. Rek masa nu gering. Oh kakarunya aduh. Itu si Gabriel jing. Si Gabriel. Si burut dan kaki itu kaing deh. Bogona ka dieu genut tingali gering. Natenya eta. Natanya ya. Tuala kaya kitu. Bogona ka dieu si Gabriel kawin. Kawin. Embung. Jodoh sia mah eta. Embung genut. Memaksa wae sia disimsok waing. Sia Dharma edan. Kumaha sia we lah. Paduli teuing aing menuduhkeun geus ge. Nah, bener ulah. Ulah anjir. Naon ka? Nepi ka ratu kieu deukeut oge aing nu. Ya pasti ari jeung Ieu disebut cinta-cinta deuleu. cinta pertama teh kitu. Iya cinta Fitri season kaopat lah. Beres aing kawin. Cakar gering cahayaan nyata. Cacak gering cahayaan kieu aing. Komo mun cager atuh. Komo mun cageurnya. Aduh eta si Huis ka dieu. Cinta barakan datang deui kitu. Nyingkah Naruto nyingkah. Aing teh teu hayang kasihan teu. Dipaksa oge da modal. Tuh tinggal teu kabogo aing tuh. Sakitu culeuleugna itu racun. Eta mah gering, geulisna geulis dunya mending abdi geulis akhirat. Sudi. Teu sudi setan. Teu sudi nyingkah. Teu kuno Sia. kuno nutur wae. Eta kudu ciduhan loko kuat. Meni sedih abdi teh. Heeh, dua kekayaan. Teu mimiti dongkap ka
lumaritis nepi ka ngawewirang maneh jajaluk menta dikawin tutur kieu di Ciduhan di Tajong sedih abdi teh sangka tadinya gening lalaki teh jahat nepi ka dinya nyeri kieu atuh hate kumasa goreng kumasa da abdi teh bakat ku cinta nu nutur wae ka aa pati-pati nuturkeun lamun teu bogoh mah tuh da moal nuturkeun abdi teh lamun teu bogoh mah na nepi ka kieu aa teh katelengesan abdi ka abdi teh henteu sedih setan teu sedih aing mah henteu rek ceurik getih oge duli teuing aing mah itu kabogo aing mah sia mah apkiran nyika akhiran tukang gambar naon abdi teh bogo embong nyika si dek sakali deui nampi moal moal kaduhung sudi moal kaduhung sugan saeutik moal aing mah sampai di kudu kaduhung kudu kitu nya atuh aya kitu carana mah mangga da hate geus direjet diwewejetkeun bae duriat dipegat pati abdi bade mios nyikajik perlu diongkosen ku aing ngan ulah nempo di pagi di jeung aing sae mangga lajeng ieu Gabriel lumabat kana ku hakarbana ieu Dewi Lalasari den nira hingkang lumabat saking ku hagarba den nira hingkang lumabat saking ku hagarba saking ku hagarba hulang tuh dewa tuh namun disidik-sidik tuh buat ngimpi siga bete bi asup dieu le nya jeul hudang le neng neng Lalasari naon make jeung neng sagala neng akang nu bete Gabriel teh saha nah nepi kakak perempuanan teuing kudunya sampean teh Kang Cepot kasilo gitu tapi nepi ka silo digupayan ku kaula disamper-samper ngahaja nepi ka kitu disamper-samper ku kaula kakak kitu kelakuanana eta ati dekat surti karasa goblok ceuk aing jodoh sia teh eta alah anjir naon nah bongan sia dalam pangkuaing teh mung wae atuh da kapoek hatena beuneuh tuh kali batin poek neng hapunten akang neng abongkena hapunten benang dipentak dar kasahan dijieun-jieun nyingkah ka itu kalau teh hayang boga salaki kanu ubudunya kanu kaporong gitu anjir celaka aya bahan gantung maneh aing neng akang teh bogoh neng mung kaulah mah kurang sabar kumaha dicaci dimaki di Ciduhan di Tajong Mahkomo tapi nah salah teh rasan ka kaula nempot teh kana beungeut ieuna tapi nempot teh kana beungeut lahiriahna tapi jeroanana mah henteu da kaula mah hayang ka jelema kasalaki anu tobros paningalina naona ditunggu-tunggu ku kaula teh geuning misleuk salira teh kakang asna jingga kabelat joglan anjir gatung maneh wae mau balik deui cilaka tuh kieu ngingki gitu teuinganan teuing boga bebene kalakuan kitu ampun kaula mah ampun boga kabogoh teh surti sampurasun nyai saha pangapunten data nera tangga teman nya data nera tangga teman ewu pakulingan rana dene ira ingkang pinara saha ieu nyai
bade tumaros anu kakasih Dewi Lelasari teh saha naik itu kumaha kaulah teh keur katarik kataji ka pati-pati ka petang asmara kama kudu ngaran Dewi Lelasari Loh, cenah keur disaemarakeun leres Dewi Ira ngomong montong sok kitu salira teh Kakang Asrajingga kapangi. da kaula mah lain mata peda manajan make jeung salin jenis kitu ge kaula mah kepangih nyaho kana waruga salira Batin atuh, panut Panyir kapangih keneh aing leus. Aing cilaka deul. Eta ku kapangi Lain eta kayang kaula mah lain. Ampun Kakang semua Kakang Asrajingga mu kaula boga salaki saperti kitu. Suruh papanggih boleh. Cek aing naon sia teh. Bedak gong urang di meja. Teu beunang dipikanya ku aing. Sidik eta. Neng akang teh bogoh neng. Geus nyai. Geus muji. Karunya dahar teh mah mukeun tutuluyan hayang bogoh teh. Si bunuh diri. Neng akang teh bogoh. Sok neng. Menit teh surti salira teh. Naon? Matak nonggongan kita kaula teh hayang ditangkep. Iya beres. Iya kawin. Iya bakal dibawa ke kebun bawang. Iya nun. Kawin lah goblok. Cakarepeun kolot tuh. Aduh cacak hareupeun kolor cikunyuk. Wani hareupeun bapak ge eta mah. Dibawa ke kebun bawang.